urang seri bebarengan nyerikeun kahirupan rumah hiwal pamohalan sabulang bentor. Oke dan oke, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga calik Pak, aya nu tiasa dibantos Pak. Bade laporan kaicalan Pak. Oh, mohon. Sang siapa Pak? Jangan. Agus. Mohon. Kaicalanan naon Pak? Abdi teh ical kasur. Kasur? Mohon tadi subuh mah aya keneh Pak. Enjing ditinggal terus teh aya. Berarti nembe sababaraha jamnya Pak nya? Mohon. Ical kasurna. Mohon. Mangga Pak, laporan terus ditampi ke panginten anggota abdi kanggo maluruh kana kayaan kasur Bapak. Iya panginten ieu surat keterangan tandana Bapak terus laporan ka pihak anu berwajib. Mohon. Iya Pak. Atur nuhun Pak. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mangga cari. Kumaha Pak? Abdi ieu ngabedokeun laporan tiasa Pak. Kunaon? Emang pas kapenak kasurna? Si goreng kasur teh aya. Mung katutupan spray. Aduh. Sus, kumaha kondisipun Bapak teh? Ketinggal nama tos repot itu banyak. Alhamdulillah ya. Suster, ujang, entong harewosan. Da bapak geus ngarti, geus nyaho. Umur bapak teh geus moal lila deui. Ngan samemehna bapak ninggalkeun marane. Bapak teh rek wasiat perkara warisan. Tagus, kade atur dulur-dulur maneh ulah tikpikeun ka parasea. Da kabeh geus diajangkeun tanu di Lembang anu kebon bol kop yang mana ya Gus da Mang Idik meureun nuluykeun ngagarapna mah. Anu kadua mah da geus diajangkeun yang Siti nu di Pangalengan duluy anu nomor 3 meureun Nyi Dedah geus nu di Purwakarta jeung kandang domba nape kabeh kan umat we ulah jadi bentrok jeung jadi dulur jeung bapa mah titip hiji anu di Karawang anu tanah nu lega nu deukeut masjid teh ya umat ulah tepikeun ka hayang ngajarwal. Nah, kunaon Pak? Piomongkeun pan eta mah nu